panas ya lah. Ieu nu ningali mantang-mantang acan dia ya. Lah mana ini ngali mantangnya. Nu dimahayakan mantang ya. Oh, bah mana ieu nya? Oh, itu gitu tuh ngali mantang gitu nya. Waduh, jauh banget ieu nya. Ya, sampeurkeun mah coba tugan. Mulangan-mulangan mantang lah. Lah. Wah, bener ini wali mantang ya. Aduh, milik kemana-mana. Pas nyaran ayam. Wah, bener ini wali mantang ya, kebeneran lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kemana sih ya? Ayah perlu be ka dieu ya neuk mulangan mantang. Ayah eueuh. Ayah tuh tempok. Geledeh henteu mantangna nya. Sedang lah ieu mah. Tah mantangna tah, milihan tah. Waduh, mantap ieu mah mantang ya lah, sakieu mah sedang. Bisa hareuneun ini dimahakan kulu mantang ya. Wayangin jasa kana mantang ya. Mantap. Lah, ini pulangan lah. Gedeng. Mang, mulangan meunang henteu. Nek hayang berduit 5.000 be mang, jeung di imah nyiram. Hayang akan kulu mantang cenah. 5.000. Aing mah tong jual mantang 5.000 di kilo. Sabaraha duit sakilo na kitu mang? Ulah hayang nyaho be sabaraha duit coba? 10.000 sakilo. Tapi meuli sakilo mah ku aing meuli bere. Mang, kula duit teh gengen goceng kudu 10.000 bae kitu. 5.000 tadi bere. Wah, meuli bere ku aing. Lain mang, mulangan mantang 5.000 kuat tadi bere. Kudu sabaraha duit kitu kula meulina. Ieu mah mulangan doang, saeutik los. Nu penting mah aya be di imah. Sia mah meuli mantang jeung 5.000. Duit 5.000 meunang kana naon? Ai kula mah mang, mulangan 5.000, duit tanggal 5.000 na eta mah sadiberena be, nek sahulu ke nek 2 hulu ke. Nu penting mah kula 5.000 meunang. Aing mah bingung jeung meuli mantang 5.000. Bingung meren aing. Kula mah nek mulangan 5.000 tah, kadelek henteu duitna tah. Nek mulangan doang, sadiberena. Ai sia hayang be mah ku aing ieu mantang ye 5.000. Dibere ke ku aing. Ya, belum. Ieu 5.000 mang mantang sakieu. Pan tadi sia meulina 5.000. Oh, itu ya. Masya Allah, kabina-bina teuing mang ngaledek apa ngalunjak ka kula mantang sakieu. Iya bagus tuh. Tuh bagus tuh. Bagus naon ieu kos kieu? Iya bener mang mantang 5.000 kos kieu. Kumaha ieu mang ngolahkeun kula. Mantang 5.000 kos kieu. Duit 5.000 menang naon? Masya Allah mang mantang 5.000. Iya ge ku aing dibere 3. 3 ge kabina-bina teuing kos kieu mah. Bagus tuh. Lah nek bagus naon lah mantang kos kitu kabina-bina teuing. Omong lah kula nek balik lah meuli mantang 5.000 dibere kos kitu. Ya kumaha ngulubna kula kos kitu. Oh, saya balik nih. La ilaha illallah. Iya bener, tah henteu ya aing meuli mantang 5.000 sakieu ieu kumaha ngulubna. Ieu mah duh aing cara kanan tah moal meuli mantang sakieu 5.000 nya.
Apa mau cai nginum ka dia tah? Bapak usaha amat teman nyara mantang ya. Bawa ka dia cai na. Menang pamantang lah. Buku menang mantang mah ieu cek mainnya cenah 5.000 ieu kos kieu tuh kumaha ngolahkeunna mantang kos kitu. Bener iya mantang 5.000 sekieu leuy. Oh eta mantangna sakitu dibere eta kos kitu menang otot ka bina-bina jas eta mah jelema pelitna idih ampun. Pelit bener-bener pelit. Jeung kumaha ngolakeun jeung ieu mantang geus kieu. Coba pare. Kabina-bina teh ini mantang kos kieu kira moak aing sok. Mantang kos kieu.